Guru Sumpi Jakarta. Unggul-unggul awal itu meriksa esti. Poin ini jadi prasasti. Poin ini jadi tanara. Bikin hiji jajakan jeng hiji wanoja. Sejak nambah bahtera rumah tangga. Payung simbol keagungan, payung biru warna emas senang, sejak mapak pangbagia kamu negeri Sumpi. Apa yung dari ka? Lahir cuma kali pagi kapayun heula dalam sadayana dia jadi suka maju leres nuhun itu kapal sepuh saira Parangga Sumpi. Tapi gua teh sorangan kamana ai si Abu biasa geus datang si Abu teh Abu kamana manawi aya si Abu kita paling dia manawi aya si Abu gitu batur mah geus datang ieu ngajodong wae hai kamana nya aya si oh ieu meureun ieu mangga kapayun sakit punten Ambo Dudukun kadia itu dudungan urang istana ulang papa pembagian ya kadia langkosan aku menjulang los kene urukun kadia dalam aja nongwai kadia ya kadia orang menteng pasang jalan ya alo Gusti maaf datang aku kasadaya mah hai iya kadia dalam kamu kadia kadia ya aduh ampun cuy punten pasang jalan si Abu ya kadia iya Abu iya dalam ayo mengalaku gimana atuh ya Allah mengisono Gusti sudah ya ke mojong cari teh ya Allah Gusti kedengar sahaya ya Allah kucing ibu orang datang ya Allah kakek itu jadi bingung ya teh ieu aya dua kurang ajar satenya iya salah kita ya sareng pamajikan anak ya Allah eta pamajikan dua anak datang aduh ya Allah sate di mana ya Allah Gusti deui ulah pasea deui ieu aduh dah kakek siap kadia ulang pisahkeun belah dieu sate ngerakeun montong dua nana datang sia teh ngajendong sia teh itu kurang ajar sate mimpi wae sia kadung orang ya Allah ieu
Ya Allah Gusti ayo ampun siapa nanti dok siapa ya Allah ampun jadi aing anu kesalahan ieu teh ieu akibat boga pamajikan dua teh ieu jadi tuh serenteng ya Allah ya Allah aduh aku bawa ke mana tuh aing teh ieu ya Allah Gusti aduh kodong sakit Allah kurang ajar sampai ya mana oke ibu pemajikan kudu hiji urusan dua si Araman ayo Mas Jati si Araman itu teh datang pangagung urang pabeakeun ku ulah para saya teh ya karieu semua tangan orang kapayung sok mau orang akurkeun sok akan kita oh siap ulah para saya itu deungan urang geus datang hai aturan dulu jeung sumping bagian datang nun aturan yang sempit kasadaya berarti sepuh kasih gelis di depan tosah mungkin aturan agama kalau yang didorong kudelih temening semua kasih digiring ku kadang wargi dijajak ku pangdo baraya Ujung sumping bagian datang